Buset eta si Jepri wayah kieu molor keneh wae. Udang Jep. Naon dah. Udang. Tunduh. Penting geus pergadang. Aduh. Udang. Ari cita-cita hayang beunghar, ai wayah kieu molor keneh wae. Udang Jep. Udang Jep. Naon sih anu tunduh. Keur penting terus ngeronda. Mir. Ulas gara-gara peuting sigana mah teh ya. Loba ting ada sampel. Ieu. Jep. Jep, urang ditipel kopinya, jeung rokok tah. Urang ules modo ya. Saya molor kena wah kieu. Udang. Wah kieu molor kena wae. Moal baju aja tuh negara tekos kieu mah. Cuma eleh ku hayam geuning. Ada ieu Allah. Hayam geus yang parah poe kieu sir kira yang parabna. Ya, kopi ini mah udah kene ya. Kan lah, kau yang diinum lah kopi mah. Macam mana molor ieu? Geus lah aing mah geus ngopi ya aing rek mangkat lah ka sawah anu ganti tah molor we. Seger enak mah. Pusat kopi aing beak si Jepri molor Jep. Kopi aing ulah dibeakeun atuh Jep. Goblok si Jepri. Jep. Naon sedau. Naon. Geus ah. Ampun teh. Ingin kopi. Seger doh. Mules di wae. Gara-gara sambel ya aduh. Aduh, mules Duh, ini rasaan mah kaca pirit ya. Aduh, kaca pirit rasaan mah ieu. Jep, ini tipe lah kopinya, jeung rokok tah. Wah, hayang modal lah. Teu kuat teh. Alah. Eta budak. Geus beurang geus molor wae. Kumaha arek maju negara ya. Buset. Ya kopi. Beneran can ngopi. Punya. Buset si Jepri kopi aing geus dibeakeun deui wae. Goblok. Awas ya ku aing.